Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ya ayyuhal hadirun usnati wa ilahi taqwallah wa rahmatullahi wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha al-ayah sadaqallahu alaihi. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahlana ilmana wa ilman masyaykhina nahnu barakalana wa mudrika wa muslimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika wa abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabadan nganggakeun kehormatan urang sadaya bikosna kehormatan Islam. Lagu dipayun hayu urang manjatkeun puja kami syukur pada Tuhan awasan. Anu mana mantena nangkirkeun ka urang sadaya kumpul hari berkawasa di makum anu mulia. Kalawan mudah-mudahan urang sadaya dikengingkeun rahmat kalih maghfirah mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilak shalawat kali salamna mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya utusna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pakula wargina kasahabatna wa kahaligami al-qulub pemantena kalabat urang sadaya muga jadi umatna malah albaqaat umat anu bakal kenging syafaat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hari sadaya jamaah kawasan anu disingkur dihormat Anatul penuhun kapangatur waktu pengatur acara oge tak pemerintah di atasan di kebawahan oge para kiai para ulama disami kudu dihormat oge kasadayana jamaah pengawasan anu hadir di makom kalawan pamudah-mudahan urang sadaya dilungsuran hidayah sareng taufikna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hari sadayana margi supon pamintena situasi kondisi ayeuna zuhur jam 12 langkung samenit nganti aya waktu ayeuna jam 11 langkung 10 menit. Insyaallah hari sadayana moal Pahlawan anu bakal dirugikeun disimkuring di ayeuna hari sadayana nya diantawisna masalah nu sok kalaksanakeun dina ibadah hari sadayana. Urang masih keneh hilaful aula. Terang hilaful aula ibu bapak jadi mulayaan keutamaan itu mulayaan karena kepedahan hari sadayana itu kalawan sakumaha tadinya. Jadi kaum ngaku sadayana geningnya kurang teh ibadah hayang makbul mabrur teh ditingali tina naon tah muamalah kurang hari sadayana kan moga-moga ya nu geus kadukamkeun Allah ngahampura. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Alawan sabada pangaosan anu ayeuna hari sadayana kapayun urang berusaha hayang makbul hayang mabrur ibadah urang sadayana gitu. Saya menghu Allah subhanahu wa ta'ala malahan pilihan Allah yang saur Allah tekieu alus salat anjeun gitu tah alus salat urang teh lain jang Allah tapi jang saha jang urang ibu ya. Jadi alus salat urang teh lain jang Allah tapi jang urang itu hari sadayana da Allah mah teu butuheun salat dibari sadayana ngan Bapak Ibu hari sadayana usahakeunnya naon rupa amalia urang ibadah urang anu mahdoh anu goer mahdoh sing aya nyawaan ya terang Bapak Ibu nyawana ibadah urang terang tuh sing aya nyawaan ya ulah ayeuna urang setor ka Allah nya hari sadayana kitu tah sing ditilai salat urang ku Allah hari sadayana ternyata urang nyetorkeun bangke si kira-kira urang lamun disetoran bangke ditarima moal itu ya moal ditarima bawa ku Allah nya urang ge dari setoran Allah nyawaan mah gitu. Naon nyawana ibadah hari sadayana ya numahdoh numair mahdoh nyawana teh nyaeta ikhlas naon cenah ikhlas karena saha Gusti Allah insyaallah ibu ta Bapak hari sadayana lamun mah ayeuna urang ibadah aya ikhlasan karena Allah hari sadayana kasupna ibadah urang teh ditarima ku Allah hari sadayana da ibadah urang aya nyawaan disebut ikhlas teh ya hari ikhlas Bapak Ibu hari sadayana ikhlas karena Allah ya dina ngalaksanakeunana ibu hari sadayana sok karaos lah urang bedanya lamun mah ibu ngabdi ka salaki nu ikhlas jeung nu teu aya teh ya bedana aya eta teh drama ikhlas ye nya seueur katos nya seueur naon wae karena tah menjadi salaki karena Allah pada kepaduit aya gitu lain ge ikhlas gitu jadi rek loba duit rek teu loba duitna hari sadayana urang nya ikhlas karena Allah da ieu mah nu monan kawajiban ibu wajib hari sadayana turut kamu jadi salaki gitu ya turut kamu jadi salaki aya menyebarkeun kewajiban lain karena aya duit gitu mana urang ulah eureun hari sadayana yulah ya berbuat baik hari sadayana baik ka salaki nya katatangi urang ulah eureun hari sadayana sumawana ka Allah Subhanahu wa taala ya ibadah urang nu mahdoh goer mahdoh hari sadayana usahakeun sae munggu Allah bari aya nyawaan eta ibadah tingali Bapak Ibu hari sadayana dina nadong sok diuningakeun ya sok dinadongkeun diwurukeun ka murang kalih urang sarerea Ibsumma siraman takut dibdani amda su'adani yusari bahirkirom cik huruf naon eta alif lam komariah alif lam samsiah da alif lam komariah mah iddihaja kawahob terang ibu makna eta nu diaoskeun hatina atuh aya hartosan eta teh ya huruf idhar wae ahi haka ilman haja guero khosirin aya hatina eta teh he dulur kami cokot ilmu nu meunang anu moal rugi urang eta teh hatina teh ahi haka ilman haja gue roho siring eta ya cokot ilmu
nya nu perhitungan eta ilmu teh nu moal rugi urang gitu, rugi di dunia, rugi di mana, di akhirat gitu. Mana yuk urang ulah nyampe ayeuna ka asup kiamat ibari sadayana nya nu perhitungan runtuh maruntuhkeun agama hari sadayana agama Islamnya diantarana hiji nya latat lubu ilma malam yaklam, hiji urang ulah sok wani ningalkeun nya ulah wani ningalkeun ulah rek teu nyupri kana ilmu anu eta ilmu teh urang encan apa tegas nama urang sing gawe ngaji insya Allah nya insya Allah ta urang aya bulanan hadiran aya sasihan atau aya mingguan hadiran gitu nya hari sadayana tah. Jadi ancurna Islam teh hiji ku teu daraek ngaji gitu tah. Ya. Terus kadua hancurna Islam teh Bapak Ibu hari sadayana layak malu alama malam yaklam. Jadi teu naon tah teu mari gawe kana ilmu anu geus puguh eta ilmu teh apa? Ya, sadaya ge apal tahajud deres, duha apal teu, kosok dilaksanakeun, kosok. Kalau mungkin diaramalkeun Bapak Ibu sadayana hancur tak Islam teh. Itu, ya, setik-setiknya orang teh, tingkah paripola orang teh itu tak diri orang itu hari sadayana ilmu nu geus apal wae urang teh teu dikumaha. Itu diaramalkeun gitu. Aya diantawisna. Kembali Bapak Ibu hari sadayana saur tadi summa sirah mantap dibda ni anda suadoni jursari palil tip kudu gawe hade anjeun kudu gawe aralus anjeun nya ulah eureun hari sadayana kitu tah. Jadi hati natif teh kudu agawe halus kudu gawe hade nya rek katarima teu katarima masalah gawe hade urang ngan ulah eureun kitu tingali cai hujan ibae sadayana rek katarima teu katarima ku makhluknya ku manusia ku bumi terus deh hujan gitu tinggal katarima tuh kamu gitu kan ya. Mana ulah eureun hari sadayana gawe alus yuk nya sing peretangan sasarangan gitunya urang sadayana ulah eureun tina gawe alus gitu tah. Tip sumasil terus urang nya sumasil urang sing gawe nepungan dulur baraya ulah mangkatkeun naon dulur hari sadayana gitu tah. Ya, sabab hari sadayana simkuring ingat kana pesan Jenderal Sudirman hari sadayana waktu melawan penjajah itu dina riwayatna anjeun kieu nya waktu berjuang. Jadi jika kamu ingin menang harus kuat, hiji kudu naon cenah kudu kuat. Jika mun hayang menang kudu kuat hari sadayana. Kuat kunaon hari sadayana gitu tah. Kuat ku tiris nya kuat ku hujan nya teh kitu tah. Kuat ku naon deui wah loba we tantangan rintangan hari sadayana menuju kana eta perkara dituju ku urang itu tujuan urang kudu kuat itu tah hiji. Kadua hari sadayana kudu jalin silaturahmi nya urang kudu naon daek nepungan naon tah baraya dulur itu ieu hari sadayana terus katiluna hari sadayana nya sajaba ayeuna kuat teh urang kudu naon tah berjamaah ya. Jadi kudu bersatu insyaallah tak bakal menang dari sadayana mana berusaha nya disimkuring sadayana iulah ya antawis ayeuna ulama jeung umaro simkuringnya itu tah hayu urang bebarengan itu hari sadayana bersatu jadi ngahuyeuh dayeuh molah daerah terutama desa Cisarua mudah-mudahan ya
beuki dieu teh beuki majeng hari sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ku aya beungkeutan kieu nya sasihan desa balagan gitu ieu teh yang katingali kebersamaanana kebersatuanana hari sadayana alhamdulillah gitu nya simkuring ningali ayeuna para kiai masih keneh arano nya muda keneh gitu wawasanna ge muda hari sadayana gitu tah mana mudah-mudahan we nya urang sadaya salamina aya dina barokah Allah amin ya Allah ya rabbal alamin nya gitu tah eta nya. Jadi hiji ulah eureun tina gawe alus, kadua sing daek silaturahmi gitu Sumasiro mantaput maka mungguh ayeuna dat maha suci dat Allah eta jalma anu menjalin kana gawe hade daek alus gawe alus nyarin sadayana gitu tah jeung daek silaturahmi taput mungguh saha Gusti Allah bagja eta jelema anu gawe alus jeung sok daek silaturahmi hoyong jadi zaman nu bagja ibu hari eta urang ulah eureun gawe alus jeung daek silaturahmi nya sumasira nya ulah aya ieu hari sadaya urang perjuangan pegat jeung baraya pegat jeung dulur gitu nya jalin silaturahmi ieu nya di sumasira mantaput daniam maka dilipat ganda hari sadayana mungguh dat mangkaduhan nikmat saha Gusti Allah ganjaran buruhan hari sadayana keur eta jalma bakal dilipat ganda ya dilipat ganda ganjaranana teh sadayana berlimpahnya sajaba tina naon tah wasilah silaturahmi teh hiji bakal dipanjangkeun umur cenah nya dak bakal dijembarkeun rezeki itu maka salilana keur jaman nu gawe alus jeung daek silaturahmi ibaring sadayana nyabagja eta jelema jeung bakal dilipat ganda ganjaran eta jelema nu sok gawe alus jeung naon tah silaturahmi siapnya Bapak Ibu yuk ulah kurang mana simpoin di Kacikamoni, Kasidam Setra, Cisarua, Cimanar ya, salami keneh urang masih keneh aya nyawaan hari sadayana ruhul jihad nu aya dina diri urang ulah pareum hujan aya payung ya, poek aya naon obor gitu ya. Itu taleur aya itu hari sadayana gitu tak mana simkuring Bapak Ibu sadayana gitu tak teu patah semangat itu asalkan aya nu nyamper hari sadayana gitu tak nah, ayo gitu kamana wae gitu nu penting kana jalan anu sae monggo Allah Subhanahu wa taala gitu tak teras nu saterasna hari sadayana sajaba ayeuna tim sumasiro mantaput dibdanian hadituna da suadon ya naon aida suadon teh hari sadayana urang teh kudu ningalkeun nu disebut goreng sangka kosok urang garoreng sangka ya urang nyangka kieu si eta mah teu bisa kana motor bareng gitu hari sangka teh bisa gitu hari sadayana bisa simkuring ge di lapang mah gitu ngan di jalan can bisa gitu nah nyebutnya rumah hujan kasim kuring lega mana cenah lapang jeung jalan keheulaanan cing kuring gitu ya sadaya gitu can sanggup simkuring can diajar di jalan gitu nya ulah goreng sangka gitu keun wae Bapak Ibu ari sadayana man simkuring kieu hujah teh nya hujah ka simkuring contoh aturan diantarkeun ku menantu ku budak kitu nya tah kapung-kapung eta budak dibawa mingguan dibawa bulan gitu ari sadayana gitu tah jadi mau tara bulanan tara mingguan ge geuning aya diajak itu mah naon tah nya aya kitu nya dina bulanan dina mingguan nya dina kegiatan keagamaan gitu sadayana gitu itu nya sadayana keun wae simkuring teu bisa kana motor asalkan aya itu aja musian motor naon
hari sadayana gitu. Sumber mah di kemana-kemana ke hayu gitu. Hari sadayana gitu. Tanya di antawis mana ulah goreng sangka gak suadon. Jadi pepeje urang kudu ningalkeun goreng sangka. Ulah nyangka teu bisaeun hari sadayana, ulah nyangka ayeuna nya perhitungan. Wah si eta mah pangaboga, wah si eta mah pangabisa pamana kitu atawa loba lah disebut suudon hari sadayana goreng sangka gitu. Urang sok nyangka goreng ka jelema teh. Malahan kieu hati-hati Bapak Ibu hari sadayana nu dijauhan pangatina suudon teh sok sieun kieu nu disangka goreng kurang teh ternyata eta jelema teh kakasih saha Gusti Allah. Sakitu sok sieun teuing eta jelema nu disangka goreng kurang teh kakasih Allah. Ya. Itu tah jelema anu keur dipikanyaan dipikadeudeuh ku Allah kurang teh digoreng sangka si eta teu hadir kana mingguan. Ya, si eta teu hadir kana bulanan. Kurang teh goreng sangka gitu pamana ka eta jelema gitu. Ya, kunaon cenah si eta ya teu mingguan gitu. Kurang teh goreng sangka kieu lah paling ge keur naon cenah gitu. Betul. Eta teh ulah gitu anu sadayana. Nah kadang kieu Bapak Ibu hari sadayana nya. Nah, jadi anu ngaji hari sadayana jeung nu henteu hari sadayana kadangkala ya hari sadayana meunang keneh ganjaran nu teu ngaji. Cacap cenah nu ngaji ge kitu keneh amot uing nu naon tah. Nu teu tara. Jadi kitu. Bahayana teh Bapak Ibu hari sadayana nu akibatna karituna kalah naon pipaseareun. Mana ulah naon suudon hari sadayana goreng sangka. Man urang ulah eureun Bapak Ibu sadayana tina ngajak jeung nitah. Salagi hirup hari sadayana urang ulah eureun ieu tah. Eta diantawisna hari sadayana nu kedah dilaksanakeun urang hiji urang ulah eureun gawe alus hari sadayana terus urang ulah eureun silaturahmi ya terus ayeuna katiuna yuk tinggalkeun suudon nya disebut goreng sangka hari sadayana sok sieun eta jelema nu disangka ku urang goreng teh ternyata eta jelema teh kakasih saha Gusti Allah. Ulah goreng sangka bebeujeuh nya ulah goreng sangka ka jelema mah ulah perhitungan Bapak Ibu hari sadayana bahayana kieu nya. Ieu tah jelema nu goreng sangka atawa ayeuna jelema nu ngupat hari sadayana sabaraha hiji adab anu bakal dinaon tah katarima ku jalma anu suudon. Sabaraha hiji adab ka jelema anu bakal katarima hari sadayana ka jalma anu ngupat. Nya di antarana hiji Bapak Ibu hari sadayana nya keur jelema anu ngupat teh la yustajabu du'aahu. Ya, eta jelema nu ngupat lamun meh ayeuna boga pamenta ka Allah moal diijabah naonana doa itu ya lamun mah ayeuna urang nu disangka goreng ku urang teh ternyata eta jelema teh teu goreng urang we goreng sangka ka eta jelema wayahna kadua urang nya moal diijabah kitu lamun urang sababiah goreng sangka atau ngomongkeun batur gitu ya gitu tah mana sing sieun lah mending keneh ulah silih omongkeun jeung urang ulah nyieun pi omongkeun saha tuh sakitu we ya gitu ulah ayeuna silih omongkeun urang masuk nyieun pi omongkeun gitu ya omongan di hari sadayana gitu tah mana jelema mah hari sadayana moal salamet tina omongan teh ya moal salamet tina omongan aya jelema rajin berjamaah sinariun cenah kitu ya gitu ya tah akibatkeun karituna punung we deui hari sadayana tah aya deui bahasa ayeuna si eta betul jumaahan berjamaah kerja bakti pedah we cenah kitu kadang we jadi RT cenah jadi golongan itu
mau salamet hari sadaya atau ayeuna pedah we cenah ajengan hari bahasa nanti gitu nah di mana mau salametnya hari sadayana tina omongan jelema gitu mana ulah ieu ulah eureun urang tina kawe halus hari sadayana gitu ya halusan lain jam batur tapi jam sahaja terakhir Bapak Ibu hari sadayana ieu nya aya nu kada diurinakeun dina masalah ayeuna ngatepan urang ngan diri aya anu teu pas hari sadayana yang diduwikeun ku sim kuring gitu yuk mangga urang musyawarahkeun hari sadayana kitu tah nya diantawis hari sadayana ayeuna dina ngangkatkeun panangan ibu hari sadaya dina nalikana tepan nya dina nalikana tepan ibu hari sadayana kitu tah ya eta teh Bapak Ibu hari sarayana nya lamun mah ayeuna urang takbiratul ihram ibadah sarayana kitu tah ya urang takbiratul ihram tah saena tawak sakedahna saur dina ieu kitab diulingakeun si inung leungeun ieu teh sing dugi kana ieu tah pentil ceuli ieu ya jadi mahati bahasa sing malobahan hari sadayana sing menerang sing naon tamalong pengan kana naon pentil ceuli sumawa digunakeun kana pentil ceuli ieu tah pasokara Bapak Ibu Bapak ya aya begitu gitu. Jadi kalau taman teh gitu kan Allah jeung deui ulah dikieukeun ya ulah kumahakeun cenah digembrengkeun kieu teh gitu ya kieu we gitu ya Allahu Akbar tak gitu aya digembrengkeun gitu hari sadayana tah jadi sing tempat sing malebahan kana pentil ceuli atawa sikeuna ka di Allah man aya Bapak Ibu sadayana tah sabada takbiratul awal eta mah hari saya nu penting malebahan man kibairi tak-takna jelema ke Allah ya aya nu kieu itu aya nya dilebarkeun ke Allah nya ieu teh turutan nya ieu tah goreng gitu kakak kedahan mah Allahu Akbar kita hari sadaya hiji taeta dina nalika urang ngajungjungkeun panangan ibadah sadayana ieu tah ya terus kadua ibadah sadayana ya sunat ngajungjungkeun panangan teh hari sadayana mung ba'da tahiyat awal urang teh tahiyat awal menuju urang nangtung kaditunya Allah taeta jadi nu sanesna mah naon tah teu disunatkeun kitu tetap kari Allah itunya nu sunat mah mung naon tah sabada tahiyat Allah oke mahadi tah ieu sing malawahan kana naon taksa kari Allah nya sekedar kalur deui gitu hari sadayana nya eta kautamaan teh kitu hari sadayana aya muga-muga doa tah katilu hari sarayana ieu nya katilu tah urang dina nalika tahiyat Bapak Ibu hari sarayana tah ari anu naturkeun camah dirangeumkeun ka dieu tah dirangeumkeun ngan ulah carang teuing ulah kerep teuing meujeunna kaprikon wasaton nya mu nyarangkeun anu meujeunna jadi ujungna ayeuna ramo urang teh hari sadayana sing madep ka mana ka kiblat gitu jeung anu katuhur mah dikieukeun ibu satara dikieukeun man kade ulah dikieu-kieu ya bari kuir-kuir gitu tah dina nalika ayeuna urang ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah cukup ya diutekkeun sakedik gitu illallah ya ayo illallah jadi dikieukeun jadi lamun ayeuna nyebutkeun illallah utekkeun sakedik ulah dikieu-kieu kade ya ulah dikieu-kieu kade eta ya beje gitu teh memang cenah eta teh mabayangkeun Allah aya di mana-mana cenah ya begitu aja saya Allah dia yang mana-mana ya Allah ya Rabb
Astagfirullahaladzim. Beda paham eta hari sadayana kan urang mah numbutkeun nya aya dina kitabna fikih hari sadayana juga ayeuna kautamaan candak hari sadayana. Sareng deui hari sadayana sajabe ti eta teh lamun urang sabada ayeuna Allahu Akbar. Tah jadi lamun anu katuhu ngarangeum kana naon ieu tah ya kana pigeulang naon tangan anu kencan Allah bari semudoyong kabelah mana kabelah ken itu osok itu kana ibu mana we nu penting mah gitu ya bahasa teh mana we teh nu penting mah salat gitu. Nah gitu urang mah hilapul aulana teh jadi nyolayan kautamaan teh gitu. Jadi loba nu gagampangan hari sadayana gitu hari sadayana itu boro-boro dina perkara fardu dina sunah gitu hari sadayana malahan jauh keneh kan disebut utama teh gitu hari sadayana etanya diantawisna nu kedah kurang dilaksanakeun sareng deui ibu bapa hari sadayana ya dina ayeuna nangtungna hari sadayana nangtung dina natepan ai can boga panyakit mah gitu urang teh masih kena awak beuleger cager bager gitu jeung paribasana usahakeunlah salat teh anu anceg lurus ieu sadayana ulah kieu ayeuna awak cager salat bari kieu gitu kan jadi bahasa teh nya aya katerangan innallaha la yanzuru bahasa eta Allah mau ningali karena salatna hiji jalma anu perhitungan eta jalma teh salatna teu anceg gitu ya cenah aya geus kolot mah hese di dinya hari sadayana ya la yukalifullahu nafsan illa wus'aha kumaha we kawasana da ieu keur jeung jalma nu calagur gitu ulah nyarupaan ka jalma anu geuring gitu ulah nyarupaan jalma anu geuring gitu nu cager gitu tah katanya diantawisna gitu tah saterasna Bapak Ibu hari sadayana sok aya keneh kieu ai nangtung teh carang kieu nya carang nangtung teh dicarangkeun kieu teu sahibas bahu gitu da teh rek sujud teh dikieukeun heula 2 kali sedengkeun usih 2 kali hari sadayana wayahna batal salat gitu aya nu kitu aya eta teh ya aya mana sumpase hari sadayana lamun sakieu tah mun sakieu sawibas bahu gitu sing tetep urang teh nya ulah sok diusar-isar kieu kawas jeung jeung senam gitu nya gitu tah nya kawas senam tanya laksanakeun da aya nu alunur mah hari sadayana ulah teh kieu nya geus puguh jelema teh bisa keneh diuk jelema teh bisa keneh diuk ieu diberi geringnya dinasibkeun bisa keneh diuk urang teh ulah rek nyobaan iwari sadayana salat bari nyangigir gitu ulah rek nyobana urang mana bisa keneh diuk tapi ieu salat naon urang hayang bari nyangigir ulah eta teh teu sah gitu. Terus ayeuna jelema bisa keneh nyangigir hari sadayana eta teh salat bari nangkara teu sah gitu atawa ayeuna jelema teh salat bisa nangtung keneh sampurna hari sadayana uing teu paruhun bari nangtung keur teh salat bari kumaha bari riuk teu sah wayahna gitu ya teu sah eta salat lamun gambaran kitu nya urang teu purun salat bari nangtung keur teh bari riuk padahal bisa nangtung keneh gitu tah ieu hari sadayana nya mudah-mudahan kudu diingatkeun ieu hari sadayana nya ti ayeuna kapayun urang sadayana aya peningkatan dina masalah beuki utami hari sadayana masalah ibadah urang anu mahdoh atawa nu goer mahdoh hari sadayana kitu teh kalawannya terakhir hari saya wang simpulkeun laksanakeun urang nya wang simpulanana hiji urang ulah eureun gawe alus kadua sing daek silaturahmi terus katiruna hari sadayana
naon deui dak suadon ulah sok goreng dak suadon mijur sari kaituna teh urang sing daek jarah kajama-jama anu naon dimulyakeun usaha ku Gusti Allah. Kosok jarok ibu terutama ayeuna ka ibu rama urang muh nu aya keneh pun tos teu aya ya, usahakeun ibu bapak ya urang sing daek jaroh ka ibu rama saminggu sakali mah kosok karang ya urang teh jaroh ka makom saminggu sakali setiap Jumaah aya eta teh ya nu nerangkeun atawa kateranganana urang teh jaroh itu ya saminggu sakali ka ibu bapak hari sadayana aya katanya diantawisna. Terus saya dina natepan mah tos mah kahartosnya kalau dia urang laksanakeun kalawan mudah-mudahan ayeuna kapayun urang natepan karena masalah tawa ayeuna naon istilahna teh mikirkeun hal salat urang hayang utama hayang sae munggu saha Gusti Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu manfaat amin ya Allah ya Rabbal alamin kawan yang orang sakedap deui mayunan nisfu Sa'ban satengah di bulan Rauah bahasa nisfu Sa'ban tayeu ditatuhril qulub bahasana teh jang ngabersihkeun hate hari sadayana kitu tah nya dina bulan naon teh bulan Sa'ban teh kitu bersihkeun hate iwari sadaya tina naonnya samodel sirik pidi jahil aniaya ciparibasana ujub ria takabur nu karitunya bersihkeun tah hate urang dina bulan ayeuna ieu malahan sangkan urang ayeuna dongkap sasi Ramadan teh tos bersih naon hate urang badan urang kamari di bulan Rajab tah ayeuna geus bersih dongkap sasi naon Ramadan karib ngabersihan ruh urang laksana karitu terakhir Idul Fitri urang kembali karena suci deui amin ya Allah ya Rabbal tah ti dieu urang nyayulah bersihan manah urang saraya hate urang hari saraya silih hampura simkuring nedah hapunten kasadayana kumaha kita bade ngahapunten alhamdulillah simkuring insyaallah ngahapunten kasadayana tina sanes kanten dosa perdosa mudah-mudahan ya sabada istihlal istirro ieu urang ayeuna kapayun naon rupi pamaksadan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yo askeun doa khotamul majlis sadayana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.